Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Sumangga Kasarung Kaleuweung Ganggung bagian kedua, karya Andang S. Argayuda sareng Asep Dewan. Ieu carios ngalalakonkeun pengalaman pangarang utami nyaeta Andang S. Argayuda nalika ngalalana di dunia kajawaraan di wewengkon Pulo Andalas, Sumangga wargi. Di sisi lamping nulung kawing, anteng ngajanteng nyawang alam pileuweungan anu lega nelir teu pinanggih jeung tungtung. Cai walungan ngagencelang herang umpal napating borela kahibaran sumirat mata poe anu karek lugay ti alam peteng. Sasatoan rame di sarada silih tembalan, mapag serangenge nu karek tembong. Kaletil ti barang lilir, hate hambar kumolear, jajantung sumeblak tedaek paler, duka naun kila-kila. Betara-tara tisasari make jeung rusras kana diri. Padahal timimiti miang ninggalkeun lemah cai tekad geus pasti. Moal rek jejelih kupati. Wuri-wuri dina mangsa kiwari bet asa leungiteun jati diri. Make jeung kahudang kanyeri dina ati. Poe kamari wargi. Diracun dina sanguketan ku baladna Salamuddin. Tapi sanajan babaturan pada riweuh rareuwaseun, alhamdulillah nyatana teu sakara-kara. Masih ngajelengeng kecap-kecapan Bang Karim jeung nu sejena, sapedah bebeja yen disuguhan sanguketan terus didahar. Mati loh kau Kang Adang. Racun kerinci itu jahat nian. Yang kena langsung muntadaro loh. Tak ada obatnya orang tuh langsung mati. Bang Karim hari wes-wes bari panonan nutup siga nu nganaha-naha ka kuring. Ieu Bang Karim. Hirup jeung pati lain urusan manusia Bang Karim. Jeung na deui kuring jauh-jauh datang ti Tatar Pasundan Jawa Barat lain deuk jadi keuyeub apu Bang. Kuring insyaallah mau jadi bupati. Deuk isu jaganing geto kuring semerah kana papasten. Ngomong jadi ya. Ka anu araya di bedeng bari teu aya kasieun nanaon satelusna mah ngagelehe dina jero kulambu. Poe ieu bari ngadabung dina Bang Barung pikir anteng ngumbar paninengan. Lembur singkur tutugan gunung tanah Pasundan nu geus lawas paanggang. Bluh breh kumalangkang. Aya kasono nu matak nyeri kana satu sanubari. Aya kabeung berat anu teu bisa diecageun nepi ka kiwari. Tangtungan wanoja Sunda. Nu lungguh timpuh andalemi. Ngaden ucang angge dina lalang seati. Manuk mure jeung buku haur ngear baleger. Canggih gara
kumehwer dina rungkun kanikir ngalilirkeun lilinggeran hate anu keur ngacacang kabawa panglamunan. Panon poe mangsa haneut moyan cahyana sumulusup nembus daunan hate beki jero kalebuh dina alam paninengan di walungan tembong sababaraha wanoja keur ngadayung parahu bari silih tempas sisindiran. Wargi waktu nguliang rek muruka tukang bet sada aya anu uluk salam sora hiji awewe. Meneh ngajawab teh rada rungah dingeh bisi ukur dedengan wungkul. Lantaran salila rumingkang di pilebeungan. Asa kakaraeun teuing aya awewe anu datang rek nemonan. Waalaikumsalam. Saha? Mangga kalebet. Dijawab bari lempang merupanto. Barang dibukakeun bre di hareupeun lawang teh aya wanoja geulis. Bari maledog ku imut anu ukur ngarenyu. Saha anjeun? Geuning kekersaeun rurumpaheun ka saung akang. Asa keudet sareuti bradi guyur cai saember. Kaget lain mes-mesan. Kang, abdi teu nu katolas Siti Jubaedah Kang. Manehna ngajawab beri neuteuk usoca nu cureuleuh. Dibarung ku imut anu leuwih manis batan tadi ngabelenyu. Ke ari sarila teh jalmi atanapi bangsa siluman. Hareugeun ku ningali geulisna. Salila mileuweungan tara sing panggih jeung awewe komo bari geulis mah. Unggal poe teh ukur pagiling gisik jeung sasatoan leuweung. Akang neng nganggo tumaros kitu. Kang, abdi mah jalmi Kang. Ngahaja sejak nepangan salira. Jawab namah netelakeun yen manehna teh manusa tapi hate angger cangcaya. Sudah asa piraku teuing di leuweung geledegan aya hiji awewe nu geulis. Punten atuh. Tos ngajaheutkeun maneh. Sudah asa pamohalan aya nu geulis jola ti leuweung geledegan. Janten abdi teh bilih lepat mayunana anak itu. Kuring sasadu bisi nya manusa. Ari kitu bade kumaha upami abdi leles siluman Kang? Eta nu geulis kalasiga anu ngaheureuyan. Nya bade diparancahan sinanyingka. Tapi pamisalira jalmi mah bade dibedol di sana ka jero kulambu. Wani kalilaan mah ngaheureuyan. Cenah urang Sunda teh balageur. Muhun saur balarea mah urang Sunda teh ketolah balageurna geuning salira mah jol make ngarontok bae. Kawas maung kalaparan. Manehna jiga nu nya ngambek. Tapi dilaksocan nembongkeun luhayna sina asmara. Ari lalaki Sunda teh aya dua rupi. Aya nu bageur, aya oge nu bader. Nu geulis teh terus diheureuyan ku reka carita. Asa panggih jeung widadari. Kang, dupi akang kalebet anu bageur atanapi anu bader? Nu geulis bet nyusul tepus siga nu suka diajak ngawangkong. Ari akang mah urang Sunda nu bageur atuh, tapi bader. Beuki resep ngaheureuyanana. Asa boga cengceman anyar panimu. Paingan atuh Kang, ningali abdi jol bade dirorot ka jero enggon. Nyarita kitu teh wargi bari nyerenge. Waosna nu bodas ngabaris beres lir inten berlian. Sekedap punten nyi. Saleresna saliat aya pikersa naon ka akang teh. Atanapi sanes ka akang.
Geus wareg ngobrol terus ditalek maksud anu sabenerna teh eta wanoja. Ieu Kang, abdi kajulungan kupun bapa di piwarang ieu nyanggakeun ieu. Saong nu geulis teh nyodorkeun mangkok. Barang ditampanan eusina geuningan bubur jagong. Teh Hotima. Ari kitu saha tuang Rama teh nyi? Ngangge ngintun bubur jagong sagala rupi. Aya anu aneh wargi. Nah, aya jalma teu pupuh beuk ngadon ngirim bubur jagong. Pun bapa namina batuk bual Kang, gebeg. Awak ngarenjag sakedapan. Jawaban nu geulis ngarenjagkeun hulu angen. Kapan ari datuk bual teh jawara rimba. Salah saurang anu rek ngarogahala ka rombongan urang Sunda anu dumuk di ieu pileuweungan. Malahan datuk bual teh apanan kokojona pisan. Leng miraga meneng sakedapan. Pikir ngacacang ka mangsa anu karek sabaraha minggu ka tukang. Harita teh pernah diracun ku balad-baladan datuk bual dina sanguketan. Salamet tina eta kejadian, ayeuna aya deui nu ngirim bubur jagong. Palang siang. Akang geuning kalah ngahulang sieun diracunnya ku abdi. Beu eta nu geulis bet siga apal kana jelo hate batur. Diracun ku nu geulis mah. Palastra oge jigana bari imut ridho lahir batin lah. Teu nempokeun ka keueung wargi. Biasa bae siga anu daria, padahal hate mah mimiti kareteg ambreg. Teu didahar sieun dianggap jalma taya kabisa. Jauh ti tanah Sunda ngadon ngalawana piraku kudu jejelih upati. Rek didahar sieun keur apes. Tapi ngan celebek. Bae eta bubur jagong teh dihenggoi nepi ka erep samangkok. Ngan teu poho wargi. Memeh ngahuap pabacaan heula ngagelencemkeun elmu panemu. Ret kanu geulis katempo keur nyang hunjar lambar dina babalean. Sasatna manehna nyerangkeun bari imut loleb ngan teu paneuteu. Siga nu keur nembrakeun geteran kadeudeuh anu masih nyumput dina ulat semuna. Barang rek nyebut nuhun. Lang bumi alam ngadadak muter, ketempuan samar jajantung motah gumelotor, blug awak nangkarak sisi lawang. Ngarumpuyuk lir kapu kaipunan, kawas kapas kahujanan. Les teu inget di bumi alam. Waktu lilir luak liuk kasakun bungting. Geuning ukur nyorangan, ret kana arloji anu naplok dina leungeun katuhu etes jam 4 sore. Waktu ngagedebug teh masih inget harita jam nunjukkeun kira-kira tabuh salapan isuk-isuk keneh. Jadi ngalaman kapidara teh salila 7 jam. Teu aya nunulungan. Wargi nafsu angkara ngagolak rongkah getih jawara ngaradak motah. Teu mikir panjang ceg kana gobang. Terus dijingjing deuk ngajorag anu geus ngahaja ngabaruang. Datuk bual, rek diajak tarung, rek dicacag di walang-walang. Gumuruh patekada dina hate anu keur kalimpudan amarah. Slog kahiji imah panggung sisi walungan. Imah nu kacidawawegna. Tihang-tihang ngajarangkung tina kayu bulian. Teu uluk salam deui. Tebrus ka jero bari anggar ngajingjing gobang. Kasampakan aya anu keur emok cabuk dina amparan samak. Yang hareupan goreng cau jeung cai enteh sagelas. Nempo aya nu datang wargi. Bari ngajingjing gobang, huapna ditunda terus ngajulung kunung hudang. Geuning akang, sumanggalingi Kang, geuning nyandak bedog di abar kitu bari angkat ka mana akang teh?
nu geulis merepek kupananya di barung imut nu ngagelenyu. Panuteupna ngajorelat lir jam paring mesat tina gondewana nembus parat niluk jajantung. Hate ngaleper samar pangrasa. Jajantung motah tepuguh endagna. Nafsu nu ngagugudug. Amarah nu rongkah teu kawadahan. Dadak sakala lir anu dipupul bayu. Bade ngalahoe kapalik itu nyi. Namung hoyong sindang heula ka dieu dupi tuang rama nuju nyondong. Nyieun alesan sieun katohyan deuk ngajorag. Bedog panjang diasupkeun deui kana sarangkana. Jogol jeung begal, tarung jeung maung, geus pernah kaalaman kalayan pinuh wawanen. Nah, ari nyang hareupan geulis, bet ngadadak jadi keuyeub apu. Aya naon nanyakeun Bapa, kuluk. Pucung hul teh wargi bapana nyampeurkeun. Datuk bual. Anu geus gilig rek dicacag ku kuring di walang-walang. Ari hareupeun aya nu geulis mah bet kalah ngelu tungkul teu walakaya. Oh, eta panginten akang teh bade nagih janjinya. Siti Jubaedah mojang geulis teh cumarita hareupeun bapana bari maledog ku imut kareueut. Ye Ujang, Bapa hampura Ujang. Salila ieu boga lampah betan ka hidep make boga niat deuk ngaroga hala. Timimiti detik ieu tah si Nyai anak Bapa jadi milik anjeun. Ngan engke peuting jung duaan geura ngadatangan rumah tuo mentaleh tunya. Rumah tuo teh cenah nyaeta imah kokolot adat. Wargi tengah peuting ngageuleuyeung dina parahu nyorang walungan tabir. Tapi rame-rame teu jadi duaan. Sababna balad sabedeng nu ngarora keneh keukeuh hayangeun milu ngabumbang. Si Bashir, si Mangsur, si Odo pada milu ulin dina parahu muru ka rumah tuo. Oi ieu alam siga nu ngahning langit lenglang taya tedeng aling-aling. Cahya panon poe nu keres sedeng haneut moya nembus belag-begna leuweung geledegan. Cahya ngawurkeun manik-manik nu pating kolenya di antara sesa ibun dina tungtung daun. Sampur langit pating arudat mapaes paulna langit. Hate ngadadak galecok tidaikeun rehe. Atma kumalayang nembus lulurung waktu nu geus kalarung. Paninengan buluh breh dina panglamunan. Ngoyag-ngoyag sanubari nu keureuh humarurung ngarasakeun kanyeri. Nyeri ku gumilirna takdir. Kanyeri nu miyuni teki teu kalis ku dirabutan laju sarirungan deui. Asa teu ngimpi-ngimpi acan, yen hirup bakal ngalaman siga kieu kasarung ka jero leuweung geledegan. Leuweung anu tara kasaba ku manusa biasa, batul ulin ukur kumuruhna cai walungan jeung pating jerewetna monyet jeung ungko, anu silih udag dina dahan kai. Sok sanajan kabang balerkeun ku kabetah di alam anu nyamuni. Tapi kainget kalau mah cai lir nu robeda unggal wanci. Salambar-salambar ungkara carita mangsa harita bruh breh ku malangkang. Indung nu ngandung
nu teu boleh mika gandrung, lembur matuh banjar karang pamidangan, lir nu ngahaja ku malebatna tungtung rasa nu teu weleh dibelat. Wargi keur anteng nyerangkeun amparan leuweung nu ngemplo hejo. Alam nu endah lir permadani raksasa bet pating pucunghul babaturan. Nyampeurkeun baripada saged sabedogna malah aya nu mawa karung sagala. Rek kamarana euy, ieu teh mani geus saged kieu. Maroa bedog jeung karung. Rek marana urang leuweung ta? Langsung tumanya kanu nyampeurkeun di antarana aya si Kosim, si Mangsur, Bang Kalim, jeung Bashir. Kang Wisnu ari kitu teh dasar pikung akang mah. Kapan kali penting geus janjian rek ka huma urang dusun, rek neangan sayuran jang dahareun urang. Bosen dahar ngan jeung teli bae lah. Si Kosim nu papada urang Sunda nu ngajawab teh. Poho kos euy. Bakat ku anteng akang teh nyawang endahna alam pileuweungan. Siapa atulah ngam urang miang. Teu kaleke deui beral miang nembus geledegan leuweung. Bring limaan kumurus sukma payan sela-sela rungkun nembus leuweung geledegan leuweung ganggong si magonggong. Sapanjang anu disorang ukur leuweung anu geledegan. Sora manuk recet dina dahan-dahan kai monyet tungkok pating alujrak di dahan kadahan ngareulewas kanu keur lempang. Si Bashir jeung si Mangsur kakawihan di lagu uluan tabir, lagu berbalas pantun. Muncul di urang nama sisindiran wargi. Itu budayana urang uluan tabir. Bari lempang atawa gawe teh terus bae pada ngarawi. Kira-kira 2 jam lempang, sora-sora kotoprak tina awi pating kolotrak sada nu keur ngagebahama. Barang serog kahumana Datuk Jalal. Aya rombongan bagong keur ngaranjah pelak jagung. Watir ku aki-aki nu teu eureun-eureun gogorowokan bari narik tali kokoprak ngan ceg bae kana suluh sagede leungeun. Laju ngagejong ngaluncatan pager huma. Ceg nampak di antara rombongan bagong. Suruntul bagong jaluna nyuruduk ngarah kana palebah anu gajleng kasisi bari salto malikeun awak ngan hebek we bagong teh dibabuk cungurna. Sanggeus ngaguik tarik terus ngagajleng rek nembrag dada kilap. Ngipisan awak bari ngarawel suku tukangna. Bek bagong teh dibeubeut. Laju diseret bari ngakebah batul-batul nu aya meureun 50 bagong, lain hiji 2 teh muti 50 bagong ceuk Kang Andang teh. Datang deui wargi panyuruduk ti sababaraha bagong, tapi bari ngagorowok suluh anu sakede leungeun teh dibuntang bantingkeun mabukan para bagong. Cebrol, cebrol, guik. Bagong pating galuik nyarlieun. Tapi wargi para bagong anu baradag teh beciga nu ngahajakeun ngahayangan ngetes jajaten. Maranehna juljo pating suluk ti sisi ti gigir. Memeh asor eleh tanaga. Gajlang jingkrak ka tukang ngajauhan para bagong. Rep rasa ati mujas semedi ka kersa yang widi. Menta dihirupkeun kemampuan diri. Tepati lila wargi. Awak asa ngageter. Laju ngagorowok bari ngajorongkeun 2 jampal panangan ka palebah rombongan bagong. Iya, kabur sia. Antukna bagong-bagong teh pada kabur mabur kaluar ti humana Datuk Jalal. Terus bae diberi bari dibabukan nepi ka jero leuweung. Sanggeus bagong-bagong jarau reg ngarandeg. Ret ka babaturan anu tiluan teh geuning keur pating galolel bari beungeutna kanyos pias. Ari maraneh. Kawas lain budak ngora euy. Mudak bagong sakitu bae make nepi ka variasi ganu beakeun tanaga. Rada maido kanu tiluan teh. Sabab lumpat mudak bagong teh cek rarasaan mah teu sabaraha jauh. Ari Kang Wisnu dasar nu edan akang mah.
Uing mah lumpat sote lain mudag Bagong. Tapi sieun ku Bagong anu sakitu lobana Oreng wargi. Lumpat nate cenah sapeda sieun ari sugan mantuan kuring ngabrik Bagong. Aya bae maraneh mah. Ari sugan teh mantuan kuring udag pedah milu lumpat be tadi jeung rombongan Bagong. Yo, make jeung sieun sagala kawas lain laki bae. Sumarita bari seuri ditahan. Lucu tuda wargi ku babaturan. Awak we jarangkung badag simbar dada ari kawani teu beda jeung keuyeup apu. Saumur nyon heula saumur nyon heula nu ieu karek manggihan uing maya model Kang Wisnu betesieun ku nanaon siga nu edan. Wargi si Mansur anu kedal ucap kitu teh bari teu eureun-eureun gogodeg. Kacatulkeun sanggeus babaturan jarejeg deui lembutana ngan bring lumampah deui. Anu dituju teh tayelian humadatuk Mangkubumi. Sanggeus nepi kanu dituju song babawaan ti bedeng nu mangrupa gula, kopi, rokok jeung enteh sabaraha bungkus teh dibikeun jang nukeurkeun jeung sayuran. Di uluan mah pangebutus teh kudu ku ditukeuran bae. Kuduit mah palias tara aya nu daekeun. Sistem barter panginten teh muti. Kalau mau sayuran, ambil dewe baik Kang. Ambillah sepenuh karung da, usah ragu liyo. Datuk Mangkubumi. Nitah ngalak sorangan ka kuring sabatur-batur. Balagur ulang uluan mah Mamah Anti. Tarasing aya nu dikoretkeun. Iya, makasih lago. Ngajawab bari terus ngalaan terong jeung paria katut bonteng sagede-gede bitis. Wargi sanggeus pinuh karung mah terus amitan bari teu poho nganuhunkeun. Sapanjang jalan keur mulang anu tiluan hayoh bae galecok nguruskeun tadi waktu muda rombongan Bagong. Bakuna mah maranehna cenah mah kakara manggih aya jalma siga kitu. Datong boro Bagong rombongan. Ku Bagong sahiji oge teu wani ganggu. Lumatak waktu kajadian tadi mah helok bae maranehna teh. Pan nyebutna oge jalma edan. Ke heula euy. Tadi teh asa ningali nu hideung santen euy. Manis ceuk ukuran di dieu mah saha eta teh? Panasaran ku tetempoan. Geuning wanoja leuweung teh aralus rupa. Komo lamun papakeana anu matut masiga nama eleh lah urang kota oge. Eta teh Neng Sitam, Kang. Neng Sitam nyaeta putina Datuk Mangkubumi. Cenah parawan eta teh. Ngan aya deui anu leuwih geulis mah nyaeta nu tos jadi bebena akang teh putri Datuk Bual. Anu cenah cek akang ngaracun. Bang Karim ayeuna mah ngajawab teh. Dari sanyana mah anak Datuk Bual mah diselebutna oge Bentang Seitabir. Wah, keheula euy. Urang ngalajengkoh heula euy. Tuh, mani meuhpeuy ngarora keneh pisan meungpeung kasampeur. Si Mansur nu ngomong kitu teh, bari langsung ngahabek tangkal jengkol anu sagede ping-ping teh dek dituar. Mansur, ulah tuar-tuar atuh. Taekan bae leutikan ieu. Lebar make kudu dituar sagala sugan we isukan kala deui. Keun wae lah. Tos biasa dia mah Kang. Si eta mah ari ngalapeut teh atau jengkol teh sok dituar, kege cenah jadi deui. Si Kosim anu nembalan teh. Ari si Mansur mah terus bae ngahabek tangkal jengkol nepi karungkadna. Menang satengah karung, laju neruskeun lengkah muru ka bedeng. Wargi kasampak di bedeng si Odo anu urang majenang teh keur mirun seuneu we di dapur bedeng. Gigireunana ngajanteng hiji wanoja geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Rambutna nu ngarumbay panjang galing muntang nutupan tonggongna.
Barang eta nu geulis ngaliuk horeng, Siti Jubaedah anak datuk bual teh keur ngadon ulin siga nama. Kang, nah asa manilami milari sayuran teh mendak nu hideung santen ya Kang? Siti Jubaedah cumarita bari neuteub seukeut. Estu niru kana jajantung. Pasti timburuan. Da memang nu hideung santen teh apan babaturan ulin manehna. Lah Nyai mah. Moal atuh moal kagembang ku sasaha akang mah. Mung anjeun buah kamelang salami rumin Kang. Yakin tong curigaan? Langsung ngajawab ku kecap-kecap gombal mun ceuk barudak ayeuna mah. Wargi sanggeus sagalana asa berak dahar babarengan pating lalimed. Sanguliwet haneut balado terong jeung lalabna Bu jengkol ngora. Katambah aya goreng lauk bebeong sagede bitis. Duh, alhamdulillah aya ku tegep wargi. Para wargi nu mulia sareng bagja. Alhamdulillah bagian kadua lalakon kasarung kaleuweung ganggong karya Andang S. Argayuda sareng Asep Dewan parantos didongengkeun. Hatur nuhun kana perhatosana mudah-mudahan ageng manfaatna hapunten kana samudaya kalepatanana. Sumangga wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.